sawa. Cara rape dah. Boga anak parawan ge. Pas udah boga anak. Nanaon indung. Kayak kolot kos kieu mah dipake lumayan saya teh iem. Mantap kula sok ngusing wae kolot. Kieu ge lumayan aya kolot mah. Coba ge waya kieu can udang. Iam. Non sih mak, isuk-isuk kokolongan wae, lain merek kopi, merek wuduk. Ya sia, waya kieu can hudang geus beurang oge, gadag naon cenah ge? Arke jam 8. Geus beurang sia teh. Komo batu mah hudang jam 1. Batur sanu beunghar, hudang jam 1 mah. Teu hidang pangisirakeun ieu mak. Sisiran we sorangan aya loba gawe, Iki darah tinggi dah. Darah tinggi sia mah. Yo, kalau teh ngadoakeun bener teh hidang. Hayang darah tinggi. Eta baju mereka harus beunghar wae. Jelema malarat oge. Sakone nya mah ngerakeun ku batur, ku tatangga ngerakeun imah arek rubuh. Ngerakeun ku naon? Nya ngerakeun eta baju mereka harus beunghar. Sia teh nu malarat sia teh. Yo gableg indung malarat sia teh. Ulah sok loba gaya. Sabarodot teuing mah. Teu hidang ngomong mah. Can mandi kali itu mandi heula. Minta duit ieu meuli sampo yang diangir. Itu gablek duit aing. Ye. Gur mandi ka itu neangan usaha. Neangan usaha. Nyaho. Ulah ngandelkeun wae aing. Usaha naon, Mak? Ya usaha naon ngangon domba ge ka ditu. Amit-amit. Rek nyinden we Mak. Nyinden segala kos belul wae nyinden. Enggak bisa lah. Ka ditu Gur mandi. Nah, geus rek mandi heula Kalau tengan kokowongan kokowongan. Tarik naon? Tarik dangdan. Di jero dangdan mah. Para roek hidang banget. Mak, ari kaca ka mana sih? Mak. Naon sih naon? Kaca mana? Teangan we ku sia kitu aing ngulinan kaca. Amit-amit geus pikun mah orang jelema teh Ayah. Ya orang mah. Nya pengen teu dagang. Kan orang ngomong wae nya eueuh wae cenah teh. Tanya mama eueuh jelema teh. Mau ada apa Ayah. Ini bener. Ini nya makan mau sudah Ya heuh anu pae mana daang bajasan heuh daang wae mah. Gegelegeran wae geuningan ieu. Berang-berang kene. Yam, ke pantau tutupan ya. Merek neang pikulian hela lumayan saker nyatu. Aing mah kos kieu wae gawe teh ilo kabeli emas. wah kabeli emas mah yang towi Aing mah nu aya hutang we jeung hutang. anu murah ya mas towi Mas Towi mah kudu dibere eta daang. tadi diriku kita pandang maot Elah, ieu keur nararaon. Kuli mah kuli ya. Oh, pikulian ieu. Atuh miluan atuh. Nah kan di diuk mah di dia ya. Ieu. dagang keripik tupa Keripik supa, eueuh. Iya teh. Miluan ya. Lumayan ieu ih. Hayu. Miluan Bara duit ieu kumaha ngitunganna? Goceng cer sapoe. Sapoe goceng. Lah lumayan. bungkus. Dibungkusan. Juga teh sapoe kulina goceng. Ari ieu teh saanu boga pokalna sih. Tah aki-aki. Oh, aki-aki. di gaul Ya beresnya. Sugan mah teh kawin aja jeung aki ieu. Hei, embung mama geus teu hayang kawin deui. kayak dagang tupa kurang Tambah lumayan lah Oda. Atuh Cida teh.
Geus aki-aki geus pareloy. Udang. Produk supa cenah mah daek mah jadi aweuna tukang supa mah. Embung mama, aja teuing sorangan. Daripada si ieu memusing wae mah, kawin we mah. Embung mama geus kolot geus. Emang mah geus teu hayang sasonongan deui kitu. Embung geus kolot ngarerakeun ayeuna mah malik erakeun teh ari geus kolot teh nya. Kitu eta teh mah. Loba pohon meureun. Heueuh loba poho. Geus dibere ge ngaku hujan meureun. Nya kitu. Kumaha? Aing mah baheula pernah kawin can sih. Pernah 2 kali anu hiji mah teu boga anak. Aya eta si Iem anak saha? Anakna itu Ki Endang. Endang. Nah mundur. Anak muda bahkan mama. Geuning kos gitu si Iem ah. Geuning beda. Beda geuning. Bedanya. Eta ge rada lado. Bisa banget. Ya, baheula teh mah teh keur nyiram mah. Ieu, no si nyiram Angin cabe. cabe, nyiram angin cabe. Anaknya ai keur nyiram mah sekolah loba kagul ka batur teh jadi anaknya kan nurutan. Oh gitu. Mantap. Kamari teh keur nyiram gitu. Mama keur nyiram ya kamari geuleuh wae ka jelema kunaon meureun. Anyalah geuleuh anu goreng. Heeh. Geulana kan ka artis nu geuli. Ka artis anu geuli. Oh, heueuh nya. Anya anggar aya mana goreng patut na kumaha nek geulis. Sia kan urang keur nyiram. Nyiram. Nya mana goreng kos ieu mah udah kumaha budakna nek geulis. Itu dah nya. Eta mah mustahil teh. Bukan aya turun dia tah hargai turun bilang Turun bero mah heueuh meureun. Usaha naon deui nya bararingung. Arek ngiluan emok geus eueuh nu percaya. Apa pinjol ae kitu nya, tapi make atas nama batur. Pokoknya mah kumaha we nu penting mah aing menang duit. Lek-lek kulis supa teh mah moal kabeuli-beuli sekopi-sekopi acan nya mah. daripada eueuh gawe itu da ge naon we Ieu mah kulieun mah. daripada eueuh gawe ge embung ah. Usum tandur itu tandur enggeus ayeuna mah. Mending nek miluan emok ah kedeung wing mah kedeung ya. Ayeuna poe Salasa ya. Lieur mama kan emok-emok teh lieur. Salasa ayeuna. Salasa cenah itu cebeda oge Salasa mending kuat. Senin, Salasa, Rebo, Kamis, Jumat teh araya kabeh itu si beda. Ma eta mah miluan teu. Henteu mama ditawaran oge embung Sambarang baheula dicokotan ke kenceng ya mah. Ganti mah ayeuna mah mak. Ulah emok wae. Naon sih? Rengkol. Narengkol. Ngarengkol, itu gara berduit we ngarengkol we gawe, kok si iem meureunan nya. Yo, si Iem daripada di imah wae mah tita kulis supa we di dieu ya, nyoekan supa. Ya mun daekeun mah. Euna balik heula ka ditu si Iem tita kadi mah Moal daekeun mendingan mah. Iya mah. Oh, molor wae tadi ge meuni kuat isuk-isuk meuni geus capek ngomongana. Banjurna. Mama tuh dah boga anak teh gayana we meuni selangit. Erakeun sabenerna mah ku tetangga mah teh erakeun. Nah uyuhan Ini atuh. nggak gaya ayo boga duit nah. Duit na boga. Heeh. Eta eta aki-aki ngagosip meuni nyambung. Aki-aki. Ribu usum hujan aku udah ngapel wae. Teu boga pipiaraan sorangan pipiaraan batur. Arai kaluhur kudu we dipel dah. Kunaon Bu Haji guburu wae. Tah boga imah halus saja kudu dipel wae mendingan ciga imah mah oda. Oh, imah urang kudu dipel. Capek ya di supaya beres kadang-kadang menflo deui teh kosong. Nyari mung diperenana jual imahna Bu Haji. Gusti, tong atuh ieu mah hese penang aya boga sakieu teh. Main buang wae mah. Arek ka mana ngomong? Arek ulin. Ka mana? Yang ka mana we ngaran Dia tuh ngobrol lah ngobrol. Ngobrol naon sih kira-kira tepi duitnya nambung Iya mah sok kitunya sugan pi duitnya. Urang teu make tiung Bu Haji Ka mana kan si tiungna ya? keur harorea make tiung. Adi atuh diu. Arek naon sih Bu Haji Oh nya sugana pi duitnya ya. Oh bener. Naon sih? Bu Haji urang foto heula nya sakedeung. Jeung naon ya? Iya sugana aya bantuan gitu Awasnya mun teu meunang sia bantuan. Tenang. Batuknya Bu Haji. Minum eta nya. Termuriang. Termuriang wae. Iya, daun tales. Gusti. Dibaca. Pas ieu rek maehan Bu Haji meureun. Nih foto heula we nya.
Kicep aja kicep. Tah, gitu tuh menigelis gitu. Baju ngejocan. Geus, kari dengan doang can. Baju ngomong-ngomong geus ah. Adanya yamnya menanya bantuan sih awas. Tenang iya, ayeuna mah duweung harga mah reunang da. Kudu ah. Geus heula ah. Bye bye. Ayo dadah Bu Haji. Dadah. Manis sarapi, lembur teh. Tuh batur aing. Diis keran. Aing terulin pukul batur. Geus perencan. Enggak, mana si mana? Kurang tos di warung. Warung mulai nah. Meuli ieu naon sih ngaranna teh meuli bedak, bedak urang, bedak pipa. Oh, Ya bis. Bis menang bansos teh. untuk Ayeuna mah meunang. menang. Meunang. Ayeuna mah. Ya bukan mah aya we, urang foto heula nya. Tapi aku menang banget. Heeh mah. Pokoknya kudu dipoto lah. Hanya tuh asal menang aing. Sok. Sok 1 2 3. Nah, iya tuh kedip mantan kedip. Kedip. Ya naon sih teh? Ayo kedip, kayak menang bansos buru ah. Tah, geus nya. Nuhun nya. Awas ya Tungguan we. bohong. Wow, ketungguan we nyawa menang bansos we. Aya ieu no sing ngaran teh aparatur pemerintahan desa ka Imah Bu Iis. Oh gitu ah. Aing teh percaya dah ka sia mah. Percaya wae ah. Geus nya ah. Urang balik. Dadah. Si Iem teh bener apa bohongnya? Gening menang bansos kudu dipoto aing. Ah si Iem mah aing teu percaya ka si Iem mah. Tapi sugan we bener ah. Mak di mana? Aing geus kuli tuh menang goceng. Kuli naon sih, Mak? Ya kuli di itu tuh di aki-aki tuh menang goceng aing maek meuli dengan sama. Mak, ieu mah bener ah. Ya ka ditu nasi ya meuli usaha ka ditu. Usaha naon ieu, Mak? Kunci panto di luhur copot. Oh, geus nyaho. Aing rek meuli dengan sam. Aing rek meuli dengan sam. Keun, Tuh hideung sia usaha mentak ge nah. nya Aing peribeteng ti. mana? Aing peribeteng ti isuk candahan. Mereka joe mama. Tuh hideung dia gerak. Buah. Udah ada burung teh jelema teh. Kakolo teh can dahar kieu. Bela, akhir naon? Sasapu lah mana isuk-isuk ke kalayap buat ulin lain mah peperen mana. Kurang tes nyangan uduk. Uduk tuh mama nih geus kulit dong ayam tadi. Kuli naon sih? Masakan supa. Kena bawa orang rek kuli. Eulah. Ngomong-ngomong mana menang bansos tuh. Ente emang kunaon sih? Ada kayak pengajuan deui cenah di desa. Lu gitu. Sia lumayan ya, ho. Itu beli HP 2 juta ge, tapi syaratnya aya hiji. Kelang. Emang mana ibu PKK ngomong-ngomong iya ngayetakeun bansos? Saya minta percaya ka aing ah. Pokoknya masih menang duit we. Tapi kan aya boga HP nya yamnya. Heeh. Tapi mah kudu dipoto heula nya. Sok 1 2 3. Berkedip. Tah, gitu. Yam, kalau lamun menang bejaan aing sih. Ya heeh, tenang we ah, sia teh ah. Saya nyorembel we tah. Jabanin aing geus digawe ieu. Oh, lumayan sia teh jeung beli emas bintang porem. Kela eta ngomong-ngomong tiung ka mana? Aing hareudang ah mamake we tiung. Sia. Menang pesantren oge. Ustazah lain ah. Mang ustazah lain kudu pake tiung. Geus ah, aing rek balik heula. Tapi ngomong-ngomong ke lamun aya bejaan ya. Ya tenang we ih. Baraha poe? Kada sama bohong dah. Saminggu lah minimal. Bohong tuh. Gila teh saminggu mah teh isukan ya jam. Nya 2 poe mah teh teuing atuh oncom. Geus kan itu balik. 10 poe, tungguan nya. Kumaha maneh we. Adewe lamun menang duit tak ka dieu kon. Sia mah sok dipaok wae da. Langsung cair menang 3 juta ya Allah, alhamdulillah rezeki anak soleh. Karena tadi pengajuan ini langsung cair 3 juta. Mak. Naon ieu? Kira mak. Kunaon? Diuk mak ya. Kunaon? Katingali teh tah 3 juta saldo. Gusti, ieu sia menang di mana eta duit? Ini menang pengajuan.
pengajuan. Sia ngajukeun. Alhamdulillah ieu kabagian meureun emak ya. Nya meureun mah. Buru-buru mana menta saker Belanja belanja. cairkeun. Ira dicairkeun nah. Nyangke ka Bang heula. Ini mah geus sore nya. Oh, Nya kaberiling. Isukan ya. Urang kaberiling ayo. Itu mah keur masakan jengkol. Oh, hayu mak. Gak sia-sia nya, ayo ngebohongan batur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah ini benar dengan rumahnya Ibu Haji Tini? Iya Pak, Bapak dari mana? Saya DC Bu. DC dari mana? DC dari Karawang Bu. Mau menagih hutang Bu. Hutang apa? Saya nggak merasa berhutang Pak. Bentar, saya cek dulu. Apakah ini benar dengan foto Ibu Haji Tini? Iya Pak, betul. Ya. Ibu punya hutang sebesar 1.500.000. Ya. Saya nggak merasa berhutang Pak. Tapi ini datanya data atas nama Ibu Haji Kartini. Berarti data saya dipakai sama tetangga Pak. Soalnya ada tetangga yang minta foto saya. Saya emang nggak mau tahu. Ibu harus bayar sekarang juga ya. Nggak bisa. Tapi ini datanya sudah masuk Ibu. Nggak bisa. Saya butuh kompromi dulu sama tetangga yang minjem foto saya. Saya nggak mau tahu. Pokoknya Ibu harus bayar ya. Sekarang juga harus bayar. Karena sekarang udah jatuh temponya tanggal sekarang Bu. Ya. Saya kompromiin dulu Pak. Pokoknya sama tetangga. Saya ditugaskan untuk menagih hutang. Saya nggak tahu apapun itu. Tapi saya nggak megang uang sebesar itu Pak. Ya terus gimana ini dong? Ya terserah, saya yang penting nggak merasa berhutang. Terus orang yang pinjam foto saya juga udah jelas. Tinggal kompromi dulu sama dia mau bayar atau enggak gitu. Ya udah, berarti Ibu harus datangi dulu ke rumah yang pinjam data Ibu ya. Iya siap Ya, Pak. saya kasih waktu 1 minggu. Saya bakal datang lagi ke sini ya. Siap. Oke. Geus kieu cara nama teh beunang diampuni si ieu mah. Tiba heula dihampuran nyeun masalah wae. Ngaligon dilabrak poe nama.